dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli. Di meeting ngiga pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngiga dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, teu meunang. Lain teu meunang, belegug. Coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Aya kemajuan teh. Ai batur aya kreasi inovasi nu halal anyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Bararaeud aya kemajuan teh kitu sariring. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina tetekon nambah heula aya sound system. Eueuh. Memran ge bae dieu. Patomrak ge bae dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resepsi mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini. Hayang eueuh nu ngelehkeun. Ai sinena hayang make nunung. Ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik. Kumaha aing we atuh. Anu penting mah payu ngartieun jelemana. Nah, sia teh mun ngageblek sora wayang. Apaan aing nu kaul mah. Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala.
aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh tuh dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah Pangeran Mamurah Asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge bereto itu loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio ampun kudu mode kieu ceuk raja teh ya pati ka dieu kaharep tah sorana kitu tuluy patina teh bauleun pan beda sisok maneh hahaha pati ka dieu kaharep kaulah nun Gusti aya pikir saeuy naon tuh da ngagebleng bae atuh nu penting mah loba we nu manggil kae sisok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lalakon Bang Narayana Dedeh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca bae itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok bae da aing mah yang panu teh ka Citrayuda teh lanceuk teh coba ai Citrayuda teh duluina Roy Martin ampun Dedeh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sada nu gering Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh sok tong ambek goblok atuh sia teh aya dalang gede ambek atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal lami bade ka mana ibu hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater naon Ciater teh Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula starter anjing nu kitu mah
Aya naon deui kasih ater teh. Aduh, kasep ibu teh bener nama ararate dek ngeum nih ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade kasih ater. Bener Purbakesa. Coba depi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh. Wah. Mangga aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Acok, dagus tengah pocing gitu. Tobat. Duh. Aduh, tobat ceng Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek Eta Bima mawa belut. kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Ih goblok. Tobat deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea Rai kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatotkaca, Purbakesa, Arimi, gageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Yang kaharep dulu yang Saha teh? Semar anjing nengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakon euy. Saha teh? Si cepot anjing nengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Gareng ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba cing gareng eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minakan hajatnya? Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan dihiras deui wae.